budak Cimahi Cibabat kebon kopi ngaracung kabeh ngajak ribut cenah ieu tukang sebelah di kebon kopi mah nya kada ge buka sabulan geus pinuhna teh katulungan cenah. Parang pas asup teh alay siapa teh sanu pirang atuh di kebon kopi dah hargana teh mulai dari 1000-an aya 50 topping leuwih baru. Ini berkerupukan sukian tulang taleng dipikeun ka dimsum oge aya. Kalem we tung sieun mahal di dieu mah 10.000, 5.000, 8.000 ge bisa kok ka bocil oge teh meuli 5.000 di ladangan ku si Mang teh. Wes puguh moal eleh ku barudak cai meulek dimukbangkeun teh porsi na gedek dibarbarkeun ho. Eleh ribet teh si Mang teh sayuranna gratis sih bari di bawah 1 kilo atuh ku kami teh sakintal namun bisa mah. Barang digabreskeun si cikurna teh ay syeng ngomongin bener-bener segitu teh katulungan ieu mah. Ijik bali 50 juta kali barudak ya si Mang ngagolakeun samalna mun kalau baki itu Mang teh kira-kira ya teh. Aduh kan ieu bener-bener sih kami makarik Mang itu sebelah kan bener-bener kopi pisan di Cimahi siga kieu tah. Barang diseleuwekeun teh alay syeng mami bener-bener ngeunah kieu barudak. Cibubu cikurna teh bener-bener lokot bener-bener cikurna teh katulungan ieu mah. Mun deui bari ngabeleukeun si sosis bareng nama alay syeng bener-bener ceceretrukan ieu mah. Udah jadi asin